Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring bade neraskeun hanca carios kasarung kaliang maung. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana sataacan simkuring neraskeun hanca caritana di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina neraskeun sadaya carios-carios anu dipedar ku simkuring leuwih semangat deui kitunya wargi. Mangga soklah ditekan subscribe na. Ayeuna hayu urang teraskeun deui kumahanya sepak terjang Mang Omon jeung Juragan Dirman teh. Komo deui lamun maranehna geus arapaleun anak maranehna ayeuna geus ngajalin hubungan katresna rek kumahanya kahareupna lamun geus arapaleun. Hayu urang carioskeun sakedik-sakedik dugikeun ka akhir pungkas carita ieu. Puguh oge katingali ku sim abdi sadayana sawah teh bener-bener ruksak juragan. Pokona mah anu nyesa mah tinggal tutunggulna hungkul. Pokona mah ningalina oge resep eta bagong teh. Waduh ngansat koteap sawah anu sakitu ngaplak hektaran teh ledis teu sajam-jam acan anu katingali ku sim abdi sadaya mah lain kitu barudak. Ceuk Mang Uding harita langsung nyaritakeun sagala rupana ditungtungan kunanya ka sakabeh anak buahna. Laras juragan, leres eta oge anu katingali ku sim abdi oge bener kitu kayanana pona mah resep ningalina resep. Aduh resep lamun teu sieun ka nyahoan aya jalma ningali jeung bakal nuduh ka urang mah beuneuran nepi ka isuk oge hayang cicing bae di dinya nungguan kumaha kayaan Juragan Dirman teh. Sebenarnya mah ayeuna ge penasaran hayang ningali, tapi Mang Uding teh kalah ngajak heula ka dieu nepangan juragan heula saurna mah engke cuang ningali ka ditu. Ceuk salah sahiji anak buah Mang Uding harita nyarita kitu. Bener bunga tah. Ini kadenge kumane oge nya caritaan akang teh nyata ayeuna mah beres sawah urang alus sakedeui bakal panen loba pare urang teh. Ayeuna sawah si Dirman ruksak kan sugema akang mah lain hayang hianat bohongan bae manehna geus ikut campur kana urusan akang. Coba lamun teu wani ngaganggu ka hirupan urang mah moal diganggu ku akang oge komo geus apal manehna teh guguru ka bagong saborot teuing rek kitu rek kieu oge da urusan manehna bohongan bae ayeuna geus nyeun masalah ka akang jadina wayahna ku akang bakal diledeskeun sagala rupana. Syukur lamun kitu bagus Mang jig ayeuna geura balik deui ka Lembur Cihideung pura-pura rek naon bae ulah nyirikeun tapi ulah gerombolan kitu pajauh leumpangna buktikeun ku Arandika kumaha kaayaan si Dirman teh. Ceuk Mang Omon harita nyarita kitu bari neuteup sakabeh anak buahna saenggeus neuteup ka BNI anu colohok can ngomongna naon kulantaran asa kumaha meureun rarasaanana kulantaran teu nyangka bakal eta anu didegena dina waktu harita tina omongan Mang Uding saparakanca. Aduh Gusti na geuningan urang teh kalah ka buka masalah kieu akang kuring masieun sote kahareupna kumaha sok sieun sote si Dirman nyaho akang ngalawan ayeuna ngamalikeun sakabeh jurig-jurigna ka sawahna meureunnan engke teh bakal ngamuk ka urang eta anu dipikiran ku kuring mah akang. Ceuk BNI harita nyarita kitu bari neuteup ka salakina bari teu poho neuteup oge ka sakabeh anak buahna anu dariuk di hareupeun maranehna. Alah ulah dipikiran urusan eta mah urusan akang
maneh mau ukur cicing diuk layanan akang hayang kekepnya kekepan gitu bae ayeuna mah ulah loba pamikiran pokokna mah urusan si Dirman mah akang anu bakal ngabereskeunana barudak oge ngan saukur ngajalenkeun tugas ti akang da rek kitu jeung kieu mah akang anu bakal turun langsung akang oge yakin tas ieu bakal aya kejadian anu leuwih hebat deui tapi akang geus siap rek kumaha oge siap pokona mah moal ngantepkeun akang dihina ku si Dirman. Wah ulah hariwang maneh mah urah hariwang ceuk Mang Omon harita langsung nyarita kitu nandeskeun bari neuteup pamajikanna nya atuh kakarep teuing ari kitu mah eta mah terserah akang nu penting mah kuring mah teu hayang nyaho kitu kieuna akang oge ulah cilaka kuring mah teu ngaharepkeun akang cilaka pokona mah kudu ngeunah bae hirup urang teh akang kuring mah teu hayang ngarasaan hirup kaos baheula deui perih teu hayang akang ceuk BNI nyarita kitu bari ngusapan dadana anu dagdikduk bakat kurewas jeung sieun kajadian anu teu diharepkeun ku manehna kahareupna bakal kalaksanakeun atawa kajadian geus cek akang oge geus maneh mah ulah ikut campur urusan ieu mah urusan akang jeung si Dirman kitu bae ayeuna Mang Uding jeung Arandika jig geura ini tah bekelna keur ulin sabab kuring bunga jeung deui tah duit janji ti kuring hadiah ke Arandika kan geus saparo dibere tah ayeuna ku kuring dibere 3 kali lipatna sok pake jung bungakeun anak pamajikan Arandika tapi kade poho ulah wa kebalik kalebur cihedeung heula buktikeun sawah aya naon bae tempokeun jeung deui laporkeun lamun aya kira-kira anu kudu dilaporkeun ku Arandika khusus nama si Dirman kumaha kaayaan si Dirman ayeuna teh cig geura indit Mang cek Mang Omon bari mikeun duit 2 gepok ewang ka sakabeh anak buahna atuh puguh bae Mang Uding sapara kanca teh seuri bakat ku bunga aduh nuhun juragan nuhun juragan aduh nuhun juragan aduh semangat ieu mah gawe teh mending bungah pisan kuring mah betah didamel di juragan teh betah pada melang enteng tapi aduh Gusti buru nama buding kacida legitna juragan nuhun cek sakabeh anak buahna nyararita kitu atuh Mang Omon teh nyalakatak seuri geus tong hariwang digawe jeung kuring mah pokona mah beres nu penting mah Arandika bisa ngajalankeun sagala tugas ti kuring oge bakal ngabungakeun Andika sakeluarga jig init kuring teu hayang ngobrol deui rek istirahat capek sabab kuring oge can sare sapuputing mikiran kaya dieu tapi geus ngadenge kieu mah sugema kan saminggu deui teh bakal panen deui bakal loba deui pare cek Mang Omon bari cacal katakan seuri atuh akhirna mah Mang Uding sapara kanca saenggeus pamitan deui ka Mang Omon jeung pamajikanna langsung kenceling indit ninggalkeun imah agreng Mang Omon terus lalempang muru ka lembur Cihideung kulantaran salianti rek ngalaksanakeun tugas ti Mang Omon maranehna oge panasaran hayang nyaho kaayaan Juragan Dirman jeung anak buahna saenggeus nempo sawahna ruksak ayeuna urang tinggalkeun kaayaan maranehna sakabeh urang tuturkeun deui Juragan Dirman anu keur nyemprung dina motor trail muru kaleuweung sakitu jalanan tarahal oge kulantaran geus biasa manehna mah mawa motor kana jalan ripuh jeung deui geus nyaho selah-selahna sanajan hararese rarumpil oge akhirna mah nepi ka hareupeun wangunan anu jadi markas
Aki Sutiwa salila ieu barang nepi oge Aki Sutiwa jeung genep muridna anu geus rada sarehat sanajan leungeunna masih pada dibeungkeut oge harita kalaluar bagea Dirman bagea kamana bae maneh teh sasangkleng tara datang ka dieu kena-kena geus hirup ngeunah nah geus teu boga kasulitan deuyan maneh teh Dirman sanajan dewek teh hayang pamere harta oge sabab dewek teu butuh nu kararitu tapi ari datang mah kudu atuh sing inget awas teu boga kasulit bae baheula teh kana mun teu ditulungan ku dewek mah sia teh moal beunghar kawas ayeuna. Ceuk Aki Sutiwa langsung nyarita kitu bari nepakan tak juragan Dirman anu kakara turun tina motorna. Hampura Abah hampura lain teu inget aduh kulantaran ari jadi jamal beunghar mah geuningan sagala rupa teh beuki loba wae sanajan ngahasilkeun duit oge tapi waktu teh asa eueuh jeung ulin-ulin teh sapopoe ngurus duit ngurus harta tapi ayeuna aduh kuring teh keur baluang sabab masalah kacida gedena terus-terusan datang sanggeus aya hiji makhluk anu matak kuring geuleuh pisan makhluk edan si Sarmon edan wani campelak ka kuring jalma-jalma teh anu sakali nginjem duit eueuh ayeuna mah sanajan eueuh nu nginjem oge da memang terjadi masalah ngan kan lumayan kuring teh bisa nyari sajalma-jalma anu parutuheun duit ku jalan direntenkeun tapi ayeuna mah sanggeus dilembur etan lembur naon teh lembur Cibulungut aya si Sarmon anu beunghar ayeuna mah anu nginjem saeutik-eutik acan atawa sahiji-hiji oge kusabab sakabeh jelma anu butuh duit teh ngan ngadatangan si omon hukun omon wae kulantaran manehna mah cenah mah tara direntenkeun jeung deui bayarna oge sadaekna kan eta nu ngatak karugikeun ka kuring jeung deui ayeuna aduh masalah teh leuwih loba deui pusing kuring mah Abah sawah ruksak duit beak emas beak digondol ku padog. Cek juragan Dirman harita langsung nyarita panjang lebar acan ditanya oge ku Aki Sutiwa bari ngageleng-gelengkeun sirahna tah kan cek dewek oge kumaha ulah sok poho ka kolot teh komo deui sia teh beunghar teh jalanna ti dewek sanajan dewek teh butuh kunu kararitu oge tetep wae sia teh ulah poho ka dewek kirian geus ripuh mata kan datang deui jeung di tempo tah murid-murid dewek oge jadi korban kulantaran maranehna teh hayang nulungan kasulitan maneh sanajan teu dipenta oge ayeuna geus parotong kokodna dipotong-potongkeun ku si omon cenah mah. Ceuk Aki Sutiwa langsung nyarita kitu naon Abah si omon geus motong-motongkeun leungeun maraneh sakabeh bener eta teh. Cek juragan Dirman bari neuteub ka sakabeh murid Aki Sutiwa anu ngajejer di tukangan guruna. Laras juragan laras nu nyari keneh leungeun teh aduh sadajan geus bener oge nyari keneh nyari keneh yeuh can bisa digerakkeun pokona wokobok pas dipotongkeun mah aduh nyari pisan pokona mah hayang balas dendam kuring mah hayang motongkeun eta tah bohongna dipariuskeun ke mah
tapi kudu kumahanya kacide hebat na ilmuna juragan, si Omon teh hebat ilmuna. Cek sakabeh murid-murid Aki Sutiwa langsung nyarita kitu. Anjir beki edan bae na boga kemampuan naon sabenerna eta si Omon teh. Abah geuningan bisa hebat kitu jeung deui kuring oge sakabeh rancana gagal bae geuningan yang harupan si Omon mah sabenerna boga naon manehna teh Abah. Cek Juragan Dirman harita langsung nanya kitu saenggeus ngadenge sakabeh ucapan genep murid Aki Sutiwa. Geus ngobrolna di jero ulah bari nangtung kieu hayu urang ngobrol ke di jero. Kulantaran dewek oge keur kacida bingungna sabab geus diimpleng diusahakeun mata batin dewek aya nutupan. Disatukangeun si Omon teh aya kakuatan kacida rohakana can kaimpleng ku dewek oge hayu urang ngobrol ke di jero. Dirman ulah bari nangtung kieu. Cek Aki Sutiwa bari ngoloyong lempang miheulaan ka jero wangunan dituturkeun ku Juragan Dirman jeung genep muridna. Barang nepi ka jero tegek maranehna teh sakabehna dariuk meneko nyang hareup ka Aki Sutiwa anu diuk dina kursi. Ari Juragan Dirman jeung sakabeh anak muridna mah dariuk dina samak saheulai anu digelar tara dilipatkeun. Abah geura caritakeun sok sakabehna ka kuring geus panasaran pisan hayang nyaho naon anu ngadekeng si Omon teh. Cek Juragan Dirman harita langsung nanya saenggeus maranehna diuk. Cek dewek oge kumaha tadi Dirman? Dewek oge can bisa ngimpleng makana dewek kan ayeuna rek ngomong ka Andika dewek rek bujas medi jeung deui lamun geus kapanggih kurang datangan si Omon tapi kudu nyiapkeun sagala rupana heula sabab cek dewek oge si Omon teh lain jalma sambarangan boga kakuatan kuat jeung aya nu ngadeking ti tukangeunana kacida hebatna kakuatanana matakna kudu nyiapkeun heula kabeneran sia ayeuna geus datang ka dieu urang ngobrolkeun sagala rupana. Cek Aki Sutiwa langsung nyarita kitu bari mencerong. Nya rek kumaha tuh bujas medi di mana? Abah teh di imah atawa di mana? Cek Juragan Dirman malik nanya deui. Di tempat biasa kudu jeung Andika oge ngan Andika mangkur ngabaturan hungkul seperti baheula keun Aki anu bakal mujas medi mah di jero guha tempat biasa orang kudu nepungan heula Gusti Raja orang kudu menta pituduh ti mantena supaya sagala rupana beres sabab dewek yakin si Omon oge lain kekuatan sabarangan bisa oge buka kekuatan lelembut oge buah-buah si Omon teh sarua jeung Andika guguru oge meureunaan nganting kanaon guguruna. Cek Aki Sutiwa langsung nyarita kitu. Si Omon guguru nu bener Abah. Cek Juragan Dirman bari mancerong. Cek dewek oge urang tangan heula talutik heula urang tanyakeun ka Gusti Raja supaya sagalarana beres. Urang lempang oge moal hariwang lamun aya dina panyaluyuan Gusti Raja mah ayeuna mah geus urang ngibit hayu ulah dilakeun deui maraneh sakabeh cicing di dieu ulah ka mana-mana dewek jeung si Dirman bakal imit heula meureunnan 2 peuting mah moal kabalik ka dieu. Cek Aki Sutiwa harita langsung nyarita kitu bari neuteup ka Juragan Dirman terus muterkeun tutupana ka genep muridna. Mangga
mangga mangga mangga mangga ki terus mangga supados sadayana cepet beres abah bener babah bener sakabeh anak muridna langsung nyararita kitu atuh geus kitu mah tadi lilakeun deui kenceling. Aki Sutiwa jeung Juragan Dirman tarurun tina eta wangunan muru kapal bah guha anu biasa dipake sagala kepentingan kumaranehna. Waktosna kabujeng Syekh cag urang tunda dugi ka dieu heula kumaha nya kaayaan saterusna pacokregan di antara Bang Omon jeung Juragan Dirman bakal leuwih rame deui yeuh pertarungan maranehna engkena cag urang tunda heula insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga permios.